Karitan seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dongeng para manco mania salam dunya di mana bae ayana. Wilujeng wengi pamiarsa, wilujeng patepang dangun deunya sareng aki. Saparantosna libur sababaraha dinten pamiarsa. Kangge nyiapkeun dongengna milih sareng milah mana heula anu dipedar pamiarsanya. Pamiarsa sadayana kumaha daramang sadayana mugi-mugi wae nya sadayana aya dina ginanjar kawilujengan jag-jag waringkas sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai amin ya rabbal alamin. Urang ngaguar atanapi medar hiji lalakon enggal pamiarsa saparantosna namatkeun Nyungsi Rajapati. Urang guar heula lalakon sanesnya supados teu bosen nu gelut wae sauna. Ayeuna mah aki bade medar hiji lalakon ngeunaan jalmi anu muja atanapi muhit ka buaya. Ieu dongeng judulna Endog Wadal. Rekan aki nyalira mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pangbabarah kana manah pangrepeh kana hate. Sasieun sabenjeureun mugi tiasa aya hikmah anu kacanaknya tina ieu jejer carios kangge pieunteungan urang sadayana sasarengan. Satajan aki medar dongeng mangga pamiarsa anu tacan subscribe di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi pami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana pada subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Kumaha lalakon Endog Wadal teh urang guar. Urang mitemayan di pedarnya dina episode tapi bagian anu munggaran. Parsamakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Di suku Gunung Patuha nuaya di kuloneun wewengkon dayeuh Bandung. Aya hiji lembur anu katelahna lembur Sugih Mukti. Lembur anu kawilang gede tur gegek pangeusina. Alamna salian teu enah teh subur. Sabab kaliwatan ku walungan Ciwidey anu sapanjang taun ge teu pernah saat caina. Kulantaran hulu watana masih kajaga masih dikulibeng ku leuweung anu tatangkalanna gararede. Kasuburan taneuh eta anu dimangpaatkeun ku urang lembur Sugih Mukti pikeun kasab nyiar kipayah. Lolobana warga lembur Sugih Mukti teh pacabakanana kana tani. Melak sagala rupa tatanen jeung palawija anu mangrupa sayur mayur kawas contona sosin bayam kangkung anewi kiciwi selobak bonteng paria engkol oyong
jeung rupa-rupa deui anu sejena. Aya oge eta teh anu nyawa, anu ngahuma atawa melak tatanen sejena mangrupa bung-buahan jeung bebetian. Sebagian urang lembur anu teu boga lahan nya digawe karuli. Kanu baroga lahan aya nu kuli macul, nu kuli babad, nu kuli ngaramet, kuli nyemprot, serta kuli metik dina wanci panen. Hasil tatanen biasana mah diborong ku para juragan atawa oge disebut tangkulak, geusan jualeun dibawa ka dayeuh Bandung atawa ka dayeuh sejena. Malah remen oge dikirim tepi ka ibu kota. Kehidupan warga lembur sugih mukti teh kawilang makmur. Teu pernah kadenge aya jalma atawa wargana anu teu manggih dahar atawa cenah anu kakurangan waragat hirup. Rata-rata cukup malah rea oge nu jagud. Sigana perbawangaran lembur anu hade nu katelah sugih mukti. Nu hartina teh meureun beunghar teu kakurangan. Tapi di dunia mah gitu teh apa pasangan. Aya beurang, aya peuting, aya panas, aya tiris, aya nu beunghar, pastina aya bae anu miskin. Di lembur sugih mukti ge kitu. Aya oge jalma anu malarat balangsak. Anu kasohor lembur makmur teh tetep bae aya sababaraha urangna jalma nu miskin. Kawas kahirupanana kula warga Mangkosim, salah seorang warga sugih mukti asli pituin urang sugih muktina. Aki buyutna kaasup jalma anu ngadegeun eta lembur. Jalma nu mimiti ngababakan di suku Gunung Patuha. Kocapkeun harita wanci carang cangtihang, hawa masih karasanya cep tiis. Di lembur sugih mukti. Di sisi lembur belah kaler, aya hiji imah anu pernah mencil. Pajauh jeung imah-imah sejena. Eta imah basa janaker beda jeung imah-imah anu sejen. Sabab ukur dijieuna ge tina bilik awi, tihangna dina kai kalapa anu padu dipotong kitu bae golondongan keneh. Henteu diserut-serut acan. Luhurna atuh ukur di hateupan ku hateup injuk meunang nganyam. Di tepas imah seorang lalaki harita umuran 50 tahun, seorang lalaki tengah tubuh. Anak kaksila dina palupuh anu geus leucir herang sabab remen pisan didiukan. Manehna nyang hareupan cikopi hideung dina gelas anu masih ngebul keneh. Gigireun gelas nyanding cangkir batok da puguh gelas kacana gengan hiji-hijina. Sarua cangkir tina batok ge dieusi ku cikopi anu masih ngebul keneh sarta nyanding oge piring seng anu dieusi ku seupan sampe meunang nyiksikan. Di luhurna dipurulukan ku parudan kalapangora. Eta lalaki teh umurna paling kolot ge 50 tahun moal leuwih. Tapi kereutan beungeut na katempo leuwih kolot ti umurna. Ukna katempo geus kulawu sabab geus rea huisan. Kitu oge kumis jeung janggotna. Eta lalaki teh ngaranna Mangkosim. Asli pituin urang sugih mukti. Mangkosim boga pamajikan ngaranna Bianah. Umurna nya teu kacek jauh pakokolot Supa jeung Mangkosim. Paling beda ge 2-3 tahunan. Bianah mah lain asli urang sugih mukti, tapi asalna teh ti lembur Ranca Bali. Panggihna jeung Mangkosim sawaktu lalajo wayang golek baheula di lembur Cibodas. Teu sangka
Jadi jodoh sarta manjang tug tepi kiwari geus boga 2 urang budak. Anak Mang Kosim anu cikal ngaranna teh Arman, umurna geus 18 tahun. Geus sawawa di lembur mah sakitu teh. Sedengkeun si bungsu mah budak awewe ngaranna teh Dewi, umurna karak genincak 12 tahun. Mang Kosim harita ngodok saku celanana ku siwel. Leungeunna ngaluarkeun bako tampang jeung daun kawung meunang ngeuretan. Leungeunna gancang nyomot bako, tuluy diteundeun dina daun kawung ramona gesit ngalinting daun kawung jadi udud. Udud daun kawung dicantelkeun kana bibirna sedengkeun leungeun kencana ngagejreskeun kayu api. Gejres peledug buel sarabung. Haseup seungit bako nyerebung tina liang irungna Mang Kosim kawas kareta api. Sanggeus sababaraha kali nyeseup udud bako meni teleb. Bari katempo bangun nikmat naker, da bari pepeureman hayam sagala panonna teh. Harita Mang Kosim ngarongkong gelas si kopina ditiupan sabaraha kali tuluy disiripit lalaunan. Arman, mana budak teh? Arman. Mang Kosim gegeroan nyalukan ka anakna nu cikal. Ti jero imah nu kaluar lainna Arman, tapi Nabi Ana bari ngajingjing keler anu dieusi ku opak sampeu. Nah, ka mana si Arman nah? Tanya Kosim ka pamajikanana. Bi Ana emok gigireun salakina, bari nunda keler tuluy pok ngawalon. Keur mandi ieu si jalumah Kang. Aya kieu kakarak mandi. Lainna ditata dia tu mandi teh ke kaberangan deui. Maka rawing deui ceuli ieu mah. Sakitu boga dunungan garalak teh. Tukang nyarekan kabeh ge. Teu kapok-kapok si Arman mah. Ulah diteregel teuing si Jalu teh karunya. Manehna kaberangan apanan hudangna ku sabab balik wayah janari. Pan keur peuting Arman teh ngaronda. Ngaganti akang anu sore keneh geus ngaguher, kerek nyegrek maniti braha. Ceuk biana bari muka tutup keler tuluy nyokot opak sampeu. Bari saterusna mah dihuapkeun digayem bangun ngeunah pisan. Capek pisan atudana kamari teh. Beres nyemprot ke bonsosin belah wetan. Akang teh langsung dititah teh meresan tanggul balong ku juragan Barkah. Da loba nu bocor di liangan ku keuyeub jeung oleng. Jadi saat balong teh. Geus beres eta reka burit naker kalah tidak meneran pagar. Adulung se beak tanaga. Dari gawe teureun-eureun sapanjang poe kamari mah. Keur gunem catur kitu torojol, seorang jajaka kaluar ti jero imah gek diuk di hareupeun Mang Kosim. Anak kaksila. Eta jajaka teh tayalian Arman. Anu kakarak beres mandi, beres disalin baju,
Bukna nu galing muntang masih katampo beus. Arman mibana rupa kasep. Panona bersih, tetepana iuh linu, irungna bangir, bibirna rada galing, keretan beungeutna mirip jeung bapana. Ngan bae kulitna mah bodas bersih ngala ka indungna. Gap Arman teh ngarongkong cangkir batok anu dieusi ku Cikopi. Ditiupan tuluy disurupu. Leungeunna tuluy ngaragamang kana piring seng. Ditarik seeutik, tuluy nyomot seupan campu anu di kalapaan. Arman, hidup teh kudu bisa ngaragap diri, jang, ceuk Mang Kosim. Sawaktu Arman nunda deui cangkir Cikopina. Kumaha maksad Bapak teh ieu teh? Tanya Arman bari katempo rada kerung tarangna teh. Tandana can ngarti kana ucapan bapana. Kadenge Mang Kosim kedalisan deui. Kieu man, urang teh lain jalma jegun, lain jalma berat beunghar, jadi kudu boga rasa rumasa, kudu loba ngarumasakeun. Katempona hidup teh tambah poe tambah layeut bae jeung Neng Arum. Kade man, Bapa mah hararinggis ieu teh. Raraosan mah da teu aya nu lepat, Pak. Arman mah ukur sosobatan sareng Neng Arum teh, Pak. Dengekeun ku hidup. Gaul jeung pantarna Neng Arum teh salah pikeun bangsa urang mah. Komo tepi ka sosobatan dalit. Sabab urang jeung kulawargana teh jauh tanah ka langit man. Lain babad lain tanding. Urang teh ngan saukur anak buah, kuli, kacung. Anak buahna Juragan Barkah jeung Amburum sih. Jadi hidup teh kudu bisa ngajaga jarak. Ulah raket teuing jeung anakna dunungan urang. Atuh da serba salah Arman mah, Pak. Dicaketan kumaha, ditebihan langkung kumaha. Margi pami ditebihan Neng Arum teh sok ambak-ambakan, Pak. Arman teh alim disangki sombong. Sareng kirang hormat ka putra dunungan pami nebihan teh panginten. Barina ieu Kang. Lain disalah anak urang teuing. Akang ge apanan apal Neng Arum teh sok pirajinan datang ka dieu. Kan saukur hayang papanggih jeung Arman. Maknya atuh ku urang teh diusir atawa diulah-ulah. Teu wasa letah teh pikeun nyaramna ge. Ceuk pianah milu nyarita. Nah. Sabenerna mah akang ge bingung nah. Akang paur ku bisi rempan ku sugan. Sabab katempona Neng Arum teh neudeun hate kadua leutik anak urang si Arman. Dalamun di kebon ge eta teh sok remen datang. Pura-pura nganterkeun rantang dahar bapana. Kaiduna manyampeurkeun ka si Arman. Bari eta ge mere dahareun. Dahareun anu ngareunah. Anu ukur pikeun anak urang. Kamari ge apanan mah walauk hayam sagala jeung pinang dongkol keur si Arman. Heukeun bae atuh Kang. Ulah dipikiran teuing hal eta mah. Bisi tambah murudul tah huis. Sanu nyaho atuh Neng Arum teh meureun dikutretkeun ngajodo ka Arman. Ya lamun bisa mah ulah nah. Ulah kitu Akang. Ari jodoh teh jorok.
sarta nu ngaturna ge da Gusti lain urang. Teu bisa dimung-mung, teu bisa dihayang-hayang adi jodoh mah. Contona bae Ana. Da cita-cita mah baheula teh hayang boga salaki teh ka anak manur kontrak kebon enteh. Nu kasep kalempereng koneng beri jeung jegut. Tapi naapanan kalah ngahijina jeung Akang. Jadi ajeun teh kaduhung nah kawin jeung Akang. Lain kadinya Kang, ieu mah paribasa nyontokeun si Akang mah. Sok bari kasigeung kitu. Henteu Kang, teu kaduhung seeutik ke anah mah. Mun kaduhung manah teh meureun geus incah balilahan. Geus moal aya di dieu atuh. Geus kabur meureun ti baheula mula. Maksud anah mah ulah dihalang-halang teuing ka budak teh. Keun we sapalidna Kang. Rek ngahiji jeung Neng Arum atuh syukur. Henteu ge atuh teu kunaon-naon. Emangna Akang teu doa kitu ka Neng Arum teh. Lain kitu, lain teu doa. Akang mah satuju bae si Arman rek layet jeung saha bae oge. Tapi naapanan kolot Neng Arumna mah beda kamanangna ieu. Komo amurum sih mah kamari ge ngagelenengan ka Akang eta teh. Nita sangkan mamatahan Arman pikeun ngajauhan anakna. Keun we Kang lah. Ayeungan saukur kitu mah barina kolot mana atuh da anu teu nyaah ka anakna. Meureun mah amurum sih teh salempangeun misi anakna. Anu ngan hiji-hijina eta kumaonam. Kari hidupna Arman tunjukkeun yang diri hidup teh saurang lalaki anu bener. Jeung boga tanggung jawab, gawe anu leuwih rajin, leuwih rancage. Bahasa tetap dijaga serta sing sabar jeung tawakal, sing gede hate. Kalahkah didukung. Kieu man, wayahna jauhan heula Neng Arum teh. Omatnya sing nurut ka bapa. Ieu teh demi kasalamatan urang kabehan. Lamun seug cenah juragan Barakah jeung amurum si Hamek tangtuna hidup jeung bapa bakal kabalerang. Urang duaan teh bisa dipecat dieureunnan gawe. Kenyiar dahar ka mana urang lamun teu digarawe. Da puguh urang teh teu boga taneuh jeung huma atawa kebon mah. Iwa ngandalkeun tanaga urang teh pikeun nyambung hirup teh. Ngarti man. Sumuhun Pak. Walon Arman bari ngeluk tungkul. Geus. Ayeuna mah urang ini digawe. Urang duaan teh dititah manen engkol di kebon belah wetan. Cokot pesona ka itu jeung badogna sakalian. Urang ini tayina kene. Jung Arman nangtung leos asup ka jero imah. Labas terus ka pawon pikeun nyokot peso jeung bedog paranti manehna digawe. Teu lila ge Arman kaluar deui bari geus nyoren bedogna sarta nyelapkeun peso dina cangkengna. Mang Kosim atuh gancang ngaleguk nguyup cikopi tepi ka korerasna. Gap manehna kana bedog jeung peso anu geus nyanding ti tadi ge digigireunana. Bedog gancang disoren, pesona ge diselapkeun dina beubeur. Atuh geus kitu mah Mang Kosim jeung Arman jilat-jilut tarurun kana golodog tuluy kencling bae arinit nuju ka arah belah wetaneun lembur sugih mukti. Wanci teh nyarelek henteu karasa. Ti wanci meletek panon poe ngageser ka wanci ngaluluh taneuh. Tuluy pindah ka wanci haneut moyan.
ngisar saeutik ka wanci rumangsang. Lalaunan pindah ka pecat sawet tuluy digilir ganti ku wanci tangange. Hawa beki lila beki karasa panas. Pantes bae sababanan poe ge saya di luhureun sirah. Kocapkeun di hiji gedong sigrong. Imah anu kawilang pangwewegna jeung pangalusna di lembur sugih mukti mah. Eta imah teh imahna kulawarga Juragan Barkah. Bandar sayuran jeung hasil bumi pangjegudna di lembur sugih mukti. Saurang awewe tengah tuwuh anu pangawakanana lintuh. Harita katempo lempang kaluar ti panto tukang. Med, kemed, kadieu med. Awe lintuh anu reuncem masna teh nyalukan ka badegana anu ngaranna kemed. Teu lila pucung hul saurang lalaki pangawakan jangkung badag barjeng kumisna kandal ngajedig. Umurna paling kolot 40 tahun, katempo lempang gura giru nyamperkeun kanu nyalukan. Di mana wae ilaing teh ieu kemed? Dicalukan. Keur naon? Heh? Amu abdi teh nembe teh agan putri punten. Nembe teh abdi teh tos di balong. Ngaroris anu kamari digawean ku Mang Kosim bisi bocor deui. Eta apanan galengana teh barolong koleng jeung eta jeung keuyeub. Heueuh, alus ai kitu mah. Aya pikeun saeunaon agan istri teh nyaur abdi teh. Tanya kemed, badegana kulawarga Juragan Barkah bari rengkuh hormat ka awewe nu make papakean gining anu daya lian amburum sih. Pamajikanana Juragan Barkah. Lain ieu ari si Neng ka mana, Med? Maneh nempo teu? Tanya amburum sih. Tadi mah ninggal deh angkat ka pancuran kan, walun kemed. Rek naon leos-leos wayah kieu ka pancuran si Nyai teh. Heudang ngumah piring mah geus rengse tadi isuk ke badina eueuh seuseuheun da kabeh ge geus diseuseuh ku Wiumsah. Gancang susul ka itu, Met. Titah balik ke gancangan wayah tangange ieu teh yeuh bisi aya sanekala. Sumuhun kan ku abdi bade susul ayeuna keneh. Kemed langsung malikeun badana tuluy lempang ngagedig gegancangan muru ka arah tampian. Karek ge sababaraha tumak lempang, Kemed ngagebeg reuwas sabab ti gigir teu pupuguh aya anu nanya. Eueuh eta si Gagah, bade ka mana ieu Mang Kemed? Ieu ulah ngagedig kitu atuh muru naon gagancangan ieu mending ieu jajan heula ieu tah ibi mawa ieu yeuh. Awu ganeut raos kareueut matak dedeyeun amis pokona mah awu ibi mah tah ieu kuku rawal ya sulap jagong sok geura jajan Mang Kemed ieu diborong kainya. Kemed ngaliuk si horeng mah di sisieuna geus nangtung saurang awewe tengah tuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Sok adeureuwas. Matak jantungeun sok teu pupuguh ras jeleg. Teu pupuguh aya digigireun ari bisarwiti sok kitu. Ulang adeureuwas batur dagang teh. Asa coplok ja jantung keur mah dititah gagancangan ku juragan istri. Titah nyusulan si Neng Arum. Teuing rek titah naon. Geura jajan heula mending ge. Geus waktuna ge beak bi. Pohara pemirsa. Kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Mang Kosim, Arman sareng Neng Arum oge Juragan Barkah sarta Mang Kemed sareng amburum sihnya. Dina lalakon Nogwada bagian munggaran
Syagurang teu heula di handeuleum sieum gesan sampureun wang tuna heula di hanjuang siang gesan laheun wang sampeuting ke di bagian salajengna. Pamirsa sadayana hatur nuhun ka sadayana anu parantos satya ngadangkeun ngarojong kana dongeng akinya sakitu heula panginten nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.